tangke nyeri capek. Aduh malenges bara ya. Di pamajikan kamana ti kamari di bejaan. Titah nyabutan jukut na ieu koredan. Meninges bara laki. Aduh anak jeung pamajikan sarwana. Meninges bara kayak aing cabutan ke bersihan. Emang harese yang buka pamajikan masih ngora kene. Resepna abrang ibring be. Keisukan mah kuaing neuk dititah nyabutan ieu. Neuk nanaonan moal leumpangan bae. Hayang nama pamer. Selain sukan kuaing neuk dititah. Aduh aing nyabut. Ieu di mana ya nya ngalaparab. Panas ya nya tangari kieu ya aing boga salaki kolot mah ye ulina titah di kebon kali-kali ka aing ngajak ka mall Gampang lah capek aing pokoknya kedeung ku aing lamun pamajikan aing aya ka dieu geus titah dikoredan kabeh titah dibersihan nganaonan buah asal ujung tetangga Arudin neuk leumpang aing keur ngebon mah di kebon bantuan salaki kanyangan salaki geus kolot. Aduh, aing mah geus rumasa, napas ke geus Senin Kemis. Tapi pamajikan teu ngarti. Wah aing neuk diieukeun aing. Bogo pamajikan aing montok. Haliu boga pamajikan ngorab. Kabeneran datang pamajikan. Ngeselkeun bae. Hei, bantuan salaki bantuan yeuh. Cabutan juput. Salaki neuk ngarit. Aduh. naon sih aki-aki aing karek datang si kecaprakan bae teu nyaho ieu tangari Idi aki-aki tuh bantuan tuh. Jeuleu salaki ieu capek. Neuk ngarit. Malah abrang ibring kieu. Ieu pan ieu neuk ka kebon kunaon pake pakaian kieu. dengekeun abah dengekeun ye nya tadina kan saya teh ka pasar maju inget ka abah teh horeng keur ngoren Atuh heueuh koredan padahal aing teh boga jangan ngomong naon henteu bantuannya abah ieu neuk naon karit. Waduh ngarasa ayo di bejaan teu digawean batur mah yo dengekeun ye pamajikan kurang teh ngurang kene bawa ka mall ieu mah di kebon kumaha sih atuh hideung teu nya ka mall. Maaf yayang maaf jadi dirayu banget maaf yayang engke lamun urang geus nyabutan jukut engke urang ka mall ya. Heuh nya Sip tenang ayo urang nyabutan jukut heula. Ya tuh cabutan kabeh cabutan. Iya koren ya koren ya. Heuh di bejaanku salaki salaki euneuh ngajugut. Tenang bae sih kadang nya horeng gandeng Ini galakannya ya kaditu ka mana gitu lah ngarit iya neuk ngarit mah ngarit tadi tuh ngarit urang nu ngoredan neuk salaki di bejaan kadang di koret di segala leumpang ditahan salaki geus beuleuh titah leumpang batur mah ye ka pamajikan mah nya warisan teh warisan naon teh kieu kita ngoret atupan urang mah tukang ngebon jadi kudu ngebon. Aduh aing boga sakit kolot Ini Terus koredan. Awas. Koredan rapi. Hai. Lila di dia nangguan. Masa malah ngored? Matu di titah ngoret ku salaki. Ini mah salaki. Itu misalnya Cari pasti aman. Tadi kumaha ieu? matu jadi titah ngoret. Kita sahake, kita anak. Gimana cara nanya? Anak ilum teu? Di mah. Makan aja ya neng, gelis-gelis. Kebon.
dianggeuskeun pangbersihankeun kebon kacang. Anu mana kan itu heula sakedeung tapi mun abah nanyakeun teu nyaho bae nya. Bebeja. Emangnya ka mana? Kan itu lah Udah sakedeung. berbeda ya. Bebeja. Itu dibere duit. Saha? Ku abah. Jeung akang teh. Ieu pokona mah. Wah, ulah hayang nyaho nya. Bersihkeun pokona mah kebon kacangnya. Kabe. Heeh, bersihkeun kabeh, abe abah nang teh senengeun ka Neng nya. Kalau mun abah nanyakeun, "Nya teh ka mana?" Teu nyaho, Bah, kitu bae nya. Oke. Ya. Ya berbeda. Kita diberi duit. Diberi duitnya. Diberi duit. Cekal heula. Iya. STNK. Nyata ge duit itu diberi. Nah, pokoknya cekal heula. Nya bersihkeun nya kacangnya. Beta Kiara hayu bantuan aing urang koredan KB ieu sampai bersih kebun kacang. Ai hok amat, si amat ge teh wolkeun. Pokona ieu kebun kacang urang bersihkan KB. Sama aing. Ayo. Irin, Abah jeung Mas ya emang token gitu ya dibersihan ku urang. Aturan aing dititah kumaha aing? Tadi nang bawa Abah sih ya. Atuh nu kumaha aing dititah kumaha aing mah. Ya kunaon deui? Oh, jasa ya amun aing boga kebun kacang kos ieu. Gas ieu mah pokona mah bersih kabeh. Uang kita demi uang. Mangles mantap wah. Aduh, di mana ngalah parabnya? Ulang-ulang ngalah duit, ngalah parab bae ge harang rese. Aing. Geus beak jadi patuan aduh, aing ka mana ngalah parab. Kayak di tiang heulan dah. Belah mana nya ngalah parab deui? Oh, belah ditu meureun tuh. Ay, iya sundung. Kalangan jalan bayo. Kung pikir deh. Harang rese nang dieu. Ai. Di sundung ka mana ieu? Tadi pan aing neuneuh sundung di dieu. Kok bisa leungit sih? Ai, sanu nyokot ieu sundung. Ih, sundung bae ge leungit. Kesel aing. Kumaha nya? Tadi pan neuneuhna di dieu, kok bisa jadi eueuh? Aduh. Lah, aing teh di ditu bae lah. Aya bae sundung leungit. Ai. Ieu kacang sanu nyabutan deui. Aduh, maksud aing dikored, dibersihan ge lain kacang na jukutna. Ai, hei, kunaon cara butan kacangna, hei. Aduh. Abah kunaon. Ieu maksudna ieu cabutan jukutna, lain cabutan kacangna. Nu dibersihan jukut. Ai pancet emak teh titah kabeh tidak dibersihan. Mama sia ka mana? Nyaho. Punya ho. Tadi waktu keur ngabejaan, bebejaanna ka mana? Nyaho. Ai teu nyaho. Jeung saha? Nyaho. Ulah teu nyaho. Urang ge. Urang. Ieu kunaon dicabutan ieu kacang ora keneh. Engke lamun kacangna ieu geus kolot karek dicabutan. Abah bae dicabut ya abang sekolot. Ai, abah dicabut. Ieu kunaon dikieu-kieu. Kan tadi titah emak kuneng atuh geus dibersihan ih. Maksudna dibersihan teh jukutna lain kacangna dicabut. Ieu kacang ora keneh. Aduh. Encan menang duit geus dicabut. Ieu mah masih ka mana? On tadi jeung lalaki. Hei. Tadi tukeun. Jeung lalaki. Aduh. Pinternya anak titah nyabutan ieu. Lain di bejaan jukutna cabutan. Kacangna mah ulah. Malah ulin jeung lalaki. Kamanakeun? Kurang ngajar. Awas ya, Kasalaki wani-wani kitu ya. Neuk selingkuh ya. Awas.
tenang. Iya ulah dicabutan, beresin di baik kacangnya ya. Ulah dicabutan kabehnya. Dia tanggung tuh. Ini tanggung. Kan iya mah kacang na atak kene, ngorak kene. Tanggung Abah. Nges kacang iya dicabutan, kacang itu dibawa. Kurang ngajar doangan. Abah nak mana? Nek nyusul Mas ya. Ah, mual. Pokoknya mah di mah aman. Ayo mah lewat mah. Mual paling jurik. Padahal bak urang juriknya. Aku lain bogoh deh. Pokoknya mah besar. Log naka meneng. Mana ya? Ulah disaung ya, sok mojok na kalah. Macem bae pamajikan malah ini. Ai. Hei, karena naonan sedihnya. Waduh. Peluk-pelukan. Aduh. Hei. Ai, mesra-mesraan di dinya. Waduh. Aya. Ngawur. Mah, pan dititah ngoret. Hah? Kunaon malah bobogohan di dieu. Bala sambel sem. Hah? Geus kacang itu beak, masa kacang igeuk dicokot? Ayo. Aduh. Weh, neka mana? Malah mabur. Kenaon bobogohan di dieu? Hah? Lain bobogohan Abah. Naon? Terulin bae babaturan. Babaturan. Hah? Nges ibu-ibu babaturan jeung nu kitu. Hah? Saha nu ibu-ibu nemah geus kene Abah nu kolot. Ayo kolot. Maksudnya kan ayo babaturan budak politik kene ayo mah kan geus boga salaki. Pan eta teh babaturan neng ke SD Abah. Ah, sok ngabohong. Malah bobogohan deui. Geus hayu urang ngore deui lah. Ngoren. Geus teu kudu dikoren. Beak tuh kacangna. Geus beak. Kacangna beak.